Klap, lampu cempor, parem, jika udah tiup, kuring tuh belakaya, teu bisa cengkat, awak, mendadak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baraya Kang Has di mana wae ayana, insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngalajengkeun deui carios pondok tilu bagian kalayan judul Salambar Kertas anu mana ayeuna nincak bagian katilu, bagian anu pamungkas. Yasana Teh Ade Lia. Jangankan kesepuhan, Wanci carancang tihang geus saged babawaan geus ngentep dina bagasi. Salaki mawa supir dua. Pamikirna mulang teh rek make jalur laut cenah. Nyalse kabeneran ngajukeun cuti nu rada lila. Kuring ge hemang tara-tara ti sasari. Biasana ge paling lila 2 minggu. Papa sudah pingin pensiun, pingin tinggal di kampung, kumpul sama anak-anak. Enggak bawa-bawa kamu ke tempat seperti ini. Cenah tembong ngalimba. Bet kakaraheun nampo kembang Cipanon. Kuring ngarangkul bari nyium tarangna. Papa sabar ya. Bunda dukung sepenuhnya tugas papa. Kan sudah janji. Cekeng, gek, diuk gigireun anak. Papa dulu minta sama bunda mendampingi papa sampai akhir hayat. Dan kita akan terus bersama selamanya. Kuring ngaranggeum remana. Dan kendaraan sudah siap. Anak buahna norojol. Kuring jeung manehna cengkat. Geus merenah mobil laju di jalan jajahan. San, kita nginep di tempat biasa ya. Manehna marentah. Siap Dan. Nu nyetir gasik nembal. Haah, da bijil ti leuweung teh pastina kudu reureuh di lembur nu harita urang reureuh nalika datang. Lantaran nepi kadinya pasti wanci sareupna. Pikeun kuring mah aya atohna lantaran boga niat mulangkeun buku tea. Salila perjalanan, salaki asa teu loba ngomong. Malah tembong jiga nu gering, nguyung paromana pias. Tapi ditanya keukeuh teu kunaon. Ngan inget wae kabar budak cenah, hayang buru nepi. Padahal pan karek 3 bulan ka tukang ti lembur teh. Ngong adzan maghrib teu jauh tina hitungan napi ka imah nu harita. Rada kukurayeun betara-tara ti sasari. Meureun pedah kungsi ngalaman kajadian nu teu wajar. Kuring ukur ngusak punduk. Nu ngajanteng nalawang panto neuteup seukeut ka kuring. Kuring teu loba ngomong, ukur manggut. Laju asup nuturkeun salaki. Selamat istirahat dokter. Pokna
waktu mikeun simbu tenun nu masih seungit selepna. Salaki ge jika nulung se teu leuba ngomong. Marantah ke anak buahna ti tasare borang keneh. Isuk cenah kudu nyubuh muru palabuhan. Geus wanci sareureuk kolot can bisa sare. Salaki mah geus ngagebrak. Kuring neuteup pamenteuna. Bener geus kolot, capek jigana matak basa keur di asrama caritaanana jiga kitu. Ku siwel ngaluarkeun buku, Kutrut nulis. Saya sudah di sini. Saya akan mengembalikan buku milik kamu. Buku dipelong salila-lila. Eueuh reaksi. Rarekan kamar, aya nu muka. Kuring gigisik, bising ngimpi. Aya awewe asup ke kamar. Teu ngareut ka kuring. Nu diuk dina kursi toilet. Gek, manehna diuk dina sisi dipan. Laju ngagaramang mukaan pakaian salaki kuring. Nu ngedeng, nu neang. Laju ngarangkul ngedengkeun awewe nu diuk kigireunana. Klap, lampu cempor, parem, jika nu ditiup. Kuring tuh belakaya, teu bisa cengkat. Awak ngadadak berat. Bibir teu bisa ngomong. Calawat, teu aya sora. Jika nu keureup-eureup. Pikiran ngelayang ke mana karep. Nafsu kapegung, amarah teu kawadahan. Hing, kadengen ceurik. Sakapa ngoceak jika anu disiksa. Ampun Bapak, awak yang salah. Jangan hukum dia, awak cinta dia. Lalu mengis, sakolebat tembong ngedupruk. Buk panjangna dijenggut. Kamu sudah bikin aib, mana bisa dimaafkan? Cenah, bapana ngagusur eta budak awewe ka deket lomari nu aya hareupeun kuring. Bre, hiji lalaki balaboran getih, tapak nyiksa, ngeringkuk geus teu walakaya. Jelebet, barep nanggal deui kana sirah lalaki nu geus teu walakaya. Cerit, awewena ngejerit, laju ngarangkul nu ngagolepak ka hanju. Las, nyawana ilang. Oh Tuhan, awak tak sanggup kalau harus berpisah dengan kekasih awak. Cenah, ngarawe pistol nyelap dina cangkeng lalaki nu geus palastra. Klik, kunci pistol dibuka, laju diteulekeun lepas sirahna. Dor, kebruk. Nu nemahan pati, ngalumbuk, sirah nyangheuy kana dada kakasihna. Kuring, karak bisa cengkat, muru dua layon. Brai lampu cempor ngadadak mabra, nyaangan rohang. Cis, layon laki teh, silaki kuring. Nak wewe, duka teuing ka mana ngileusna. Papa. Kuring ngagabrug. Awakna digebig-gebig. Kuring satekah pola nyadarkeun salaki. Kadenge batuk. Alhamdulillah, Bapak sadar. Nu ditanya ukur unggek, bari nunjuk kana lomari. Aya naon dina lomari? Kuring tumanya bari rada kerung. Kusiwel manehna ngaluarkeun kunci. Rada keung oge, tapi ngawanikeun maneh. Kuring nguniang laju ngabantalan heula manehna. Katayap kana lomari. Klik, buka kunci. Lalaunan dibuka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuring nungkuk banget. Tembong
Dua layon nu paungku-ungku geus garing. Gap, aya nu ngarangkul ti tukang. Pageuh. Kebeg. Sontak kuring ngagurinjal. Nalika malik, Sersan Edi nu nangkep kuring. Panonna si lalatuan, pon kitu deui sertu Amir. Nu nangtung satukang ngeunana nyakel badik. Kuring satekah pola ngalisutkeun cekelan maranehna. Saeutikna, didikan ti TNI ngeunaan bela diri kungsi diajarkeun ka kuring salaku pamajikanana. Cenah pikeun jaga diri. Jurus pamungkas nu dipake ku kuring mukakeun pitingan Sersan Edi. Sodokan dua rema nu seukeut ku kuku ngabesret beheung. Getih ngaburial tina beheungna. Rubuh. Pancek kuda-kuda tajongan Bazagi ngeuna kana beungeut sertu Amir. Lap ngelok ngahindar badik nu ngaheumbat rek neubas beheung. Laju nyapu suku nu keur ngalengkah tanpa hitungan. Prug. Tilu manusia uting bawa mamalihan namru. Kuring pancek dina kuda-kuda jurus pamacan. Panon rancingeus nyerangkeun nu arusi keneh. Siaga mun salah sahijina aya nu hudang. Bener we, nu tadi nyekel badik hudang. Laju masang kuda-kuda. Nalika hadek loncat nyerang kuring, tingtil bah mana asalna pelor melesat nembus kana jada eta jelema. Kuring ngalieu ka lebah panto, nu nantung manggut. Maafkan saya sudah lama meneliti kasus ini. Pokna, manehna ngadeukeutan kuring. Perkenalkan, saya Barada Ali. Mari kita bicara dengan atasan saya. Manehna ngajak sasalaman, laju mawa kuring ke tengah imah. Geuning teu sorangan, aya nu lian mawa pakarang. Terima kasih. Ibu sudah membantu kami dalam memecahkan kasus ini. Lalaki nu make baju preman, sasalaman, horeng atasanana. Kuring masih palak polohok, can ngarti naon anu kajadian sabenerna. Barabat eta lalaki teh nyaritakeun, yen nu boga imah ngagem ilmu kadigjayaan nu ruksak alatan anakna kagoda ku salaki kuring. Lamun korban anu samamehna mah ukur disebakeun pikeun tumbal. Dua layon dikeluarkeun tina lomari. Kusabab geus garing bari rapet nya dikubur saliangkeun. Masih dina poe nu sarua, polisi jeung reng-renganana ngabongkar imah eta. Dina handapun ubin dapurna loba tulang taleng manusia duka saha. Pa, tugas bunda atos rengseng nyarengan papa dugi kamulih kanu makawasa. Hapunten kalapatan bunda. Kuring ngagerendeng waktu yang harapan makam nu disimbutan ku rupa-rupa kembang. Celak, cimata panuntung ngacelak dina luhureun kertas. Rai dua pementeun nu imut bari kugupai. Kuring nutupkeun buku, laju disimpen dina deket tetangger. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok tilu bagian salambar kertas yasana Teh Ade Lia. Hatur nuhun Teh Ade Lia anu parantos mercantenkeun cartponna ka pribados mugia katampi kalayan kabingahan kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.